Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng ngadau saha an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ari saha jalma zaro anu zaroh aliman ka jalma anu berilmu pakaan nama zaroni. Mangka kayayen eta teh zaroh ka kami saur Kanjeng Rasul. Waman sopaha aliman jeung saha jalma anu sasaliman jeung jalma anu berilmu pakaan nama sopahani mangka kayayen eta jalma teh sasaliman sareng kami. Waman jalasa aliman jeung saha jalma anu diuk sasarangan jeung para ulama pakaan nama jalasani mangka kayayen eta teh diuk jeung para nabi jeung Kanjeng Nabi saur Kanjeng Rasul. Pi dunia di dunia waman jalasani jeung saha jalma anu cacalik anu calik sasarangan sareng kami pi dunia di dunia ajlas tuhu mangka bakal dicalikeun eta jalma mai sarta kami yaumal kiamati engke di yaumil kiamah. Masya Allah ieu katerangan pohara gede nya manfaatna tah. Saha jalma anu zaroh ka para ulama mangka eta teh kayayen jarah ka Kanjeng Nabi kitu. Urang meureun rada tebih sanes rada deui tebih ka Madinah teh. Ta acan dikeresakeun urang tiasa jaroh ka makom Kanjeng Nabi. Taku jarohna ka para ulama ge eta teh kaya-kaya urang jaroh ka Kanjeng Nabi tah kitu. Aya para ulama teh sok sumpingan para ulama teh silaturahmi. Mangka eta teh kayayen urang ngajarohan ka Kanjeng Nabi. Sareng saha jalma anu sasaliman sareng para ulama. Aya para ulama salim ku urang teh. Mangka eta teh kayayen jalma teh sasaliman sareng Kanjeng Nabi. Urang biheung tiasa sasaliman sareng Kanjeng Nabi. Ku salimna ka para ulama eta teh kaya-kaya urang salim ka Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jeung saha jalma anu diuk sasarangan sareng Kanjeng Nabi jeung saha jalma anu diuk sasarangan sareng para ulama mangka kaya-kaya eta teh dicalik jeung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jeung saha jalma anu kantos calik di dunia sareng Kanjeng Nabi mangka bakal dicalikeun eta jalma teh sarta Kanjeng Nabi engke di yaumil kiamah. Masya Allah. Mugia manfaat hapunten dina samudaya kalepatanana.